Komo ayeuna usum korolla can puguh can karuh Masya Allah marake masker kapal di maskeran kapal pohara sepeda di maskeran motor di maskeran kabeh make masker masalah sih ya jadi kabeh ieu urang sieun kana virus tapi virus iman maku orang tepati dipake kasih ya Karim dampak tina virus corona 185 negara menurut berita geus kaasupan termasuk di Indonesia bahan-bahan geus di stop di Cina ekspor impor geus di jalan tinggal menunggu hasil nu aya diperkirakan 2 sampai 3 bulan di negara Indonesia ge bakal barareak gula beak paling kopi di Lampung Ambalaya memang kopi bangsa sekarang itu barareak tah dah ini karena rumahan kosororieunan ya ieu iman urang kudu diterapkeun saat subur saat susah saat sehat saat gering iman kudu ditanjeurkeun dina dada urang supaya penuh ku keyakinan ja paeh hirup ge ti Gusti Allah. Adapun ihtiyat kehati-hatian tumangga-mangga bae. Ngan ulah keterlaluan, aju duang deuk sasalaman. Jangan. Corona. Can karuhan teu bener terek sasalaman tampilin habak. Gusti Allah datang ke kos itu Masya Allah giliran jeung lalaki di jangan-jangan jeung awewe boleh teu beres nah terapkeun keyakinan urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala abe mantep yakin tambah ongkos saya diri wajan karuhan sareng karuhan lumpat ti heula. Cenah sia di dinya di kuburan eta mah bae riwana dalak. Wah. Cenah naon samping geus dikaluhurkeun. Siap lumpat. Masyaallah. Mun aya deuk lumpat. Mun eueuh onang ngan siap bae. Yana lumpang gancang ka beneran deui ieu tah. Nini rarawigan dek ngising lewat kadinya. Aduh, geus bae pajar kunti anak. Waduh langsung berabat bari nyekel pameunggul. Ieu ge setan sia. Ngaganggu ka aing. Lompat. Cek nu lompat setan. Cek nini bau goreng bener cenah di kuburan ieu mah setan galak. Itu pas setan kan. Isuk-isuk teh ya, digotong ini dibawa ke rumah sakit. Ditanya kunyana, saya ini di mana? Tadi dinya, kunaon? Keur peuting dihajar setan. Jaya mah nu keur peuting ku aing dihajar. Tah pasangka-sangka teh kos kitu tah. Pasangka-sangka, iya tuh tenang, ulah terlalu pasangka-sangka. Karak sales mah doang corona sih ya. Seperti itu lah, jadi kageuh-geuyan.